Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pependak deui sareng Abah Cio di dieu dina gelaran dongeng ala kadarna ti Abah Cio. Sata cana Abah ngadongeng hapunten anu diteda bilih ieu mah kaleresan aya nami anu sami ieu mah adanya sanes nyindiran sanes kumaha ieu mah saukur dongeng ngan saukur hiburan oge bilih dina nyarioskeun carios ieu teh Abah Cio kirang merenah hapunten da sanes tukang ngadongeng asli ieu mah heureuyan. Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tah kaleresan Abah di dieu bade ngadongeng ala kadarna dina judulna nyaeta kedah sadrah sanajan dihina ku tatangga. Itu aya pengalaman sok dihina wae ku tatangga. Teu aya meureun. Mangga kayak kawargi sadayana wae di mana wae wilujeng ningal videona wilujeng ngadangukeun. Dongeng Sunda judulna nyaeta kedah sadrah sanajan dihina ku tatangga. Dina hiji poe di kampung Sukamaju aya sapasang lalaki pamajikan anu hirupna kacida merbotna alias miskin. Ngaranna Mang Umar jeung Ceu Isah. Maranehna cicing dina hiji imah panggung anu leutik anu geus miring. Jeung hateupna bocor upami aya hujan. Pikeun kahirupan sapopoe Mang Umar ngan saukur kuli serab. Mun aya anu nitah ngarit, manehna ngarit. Mun aya anu nitah ngoret, manehna ngoret. Manehna budak mun aya nitah anu muda sawah, manehna ngilu. Penghasilanana teu tentu. Sakapeung aya pikeun meuli beas sareter mah. Sakapeung mah kapaksa kudu ngisep curug atanapi teu meunang nanaon ngadahar sampe we sampe kulup nyata ngala ti pipir imah. Kaayaan anu teu ngeunah anu pangpeurihna mah lain kusabab teu boga kejo tapi kusabab sikep ku tatanggana di antara sakabeh tatangga aya saurang pang peungharna tapi pang mopoekna nyaeta Ceu Odah. Ceu Odah mah upami nyarios teh sok lamban-lamben mata peurih kana hate. Hiji isuk Ceu Isah bade nginjem boboko ka tatangga sabab boboko sorangan geus ruksak jeung carang. Pas ngalangkung payuneun bumi Ceu Odah nuju nyapu di buruan bari nganggo emas meuni rinceng pisan loba eta dina leungeunna. Ceu Isah bari ka mana isuk-isuk geus katinggal rungsing kitu? Duh, eta samping geus loba kaputan kitu jiga kaen pel. Ceuk Ceu Odah bari seuri ngahakak. Ceu Isah ngan saukur nunduk. Bade ka payun, Ceu. Bade milari pada melan biri aya anu tiasa dibantos. Pengangguran maneh mah pengangguran we. Make basa lemes matakna boga salaki teh milari nu jagjag anu boga modal. Tingali salaki kuring atuh bisnisna di kota ih. Salaki maneh. Ngan ukur bisa ngalajukut. Kade imah kade di bawah angin geus rayog gitu. Ceuk Ceu Odah ngahina bari nepak bari melak cangkeng. Ceu Isah teu nembalan manehna balik deui ka imahna bari ngembeng cimata. Terus manehna ceurik ngagukuk di imahna dina lahunan Mang Umar nu kakara balik ti leuweung.
Kunaon Nyai? Aya naon? Taros Mang Umar bari ngusapan sirah pamajikanana kalayan pinuh ku kadede. Kang, nah ai urang bet kieu-kieu teuing hirup teh. Codah nemengahina pisan ka urang. Nyebut akang teu becus, nyebut imah urang geus rek runtuh. Abdi mah rumaos aya miskin mah Kang. Tapi nyeri pisan eta dihina kitu teh. Ceuk Ceisah bari ngabahekeun kasedihna. Mang Umar ngareha panjang. Raraina anu pinuh ku karut kasedihan tetep nemongkeun katenangan. Nyai, dengekeun akang. Ceuk Mang Umar lalaunan. Harta mah titipan Gusti Allah anu nuju nguji urang nu kakurangan. Jeung nuju nguji ceuodah ku kaleuwihan. Urang ulah ngabales hinaan ku hinaan deui. Lamun urang sabar, derajat urang bakal diangkat ku Nu Maha Kuasa. Sing parat doa nyanyinya, sing kuat iman. Maranehna silih nguatkeun sabab peuting dina luhureun semak saheunyeut. Mang Umar jeung Ceisah teu weleh salat tahajud. Menta ka Gusti Allah nyaeta kabagjaan lain hayang meunghar siga codah tapi hayang hirup tenang jeung cukup. Dina hiji poe aya saurang saudagar beunghar di kota anu kasasar ka kampung eta. Mobilna mogok pas pisan dihareupeun imah Mang Umar. Kabeneran harita hujan gede pisan, dordar gelap. Tatangga sejen kaasup codah nutup panto pageuh pisan. Embung kaganggu ku jalma nu katingali ripuh. Tapi Mang Umar mah beda. Nampo aya jelma keur kahujanan jeung bingung, Mang Umar langsung keluar mawa payung rusakna. Pak, mangga kalebet heula ka gubuk abdi. Ieu hujan ageng pisan. Ceuk Mang Umar bageur. Eta saudagar anu namina Pak Surya asup ka imah Mang Umar anu leutik di jero imah. Sanajan biasa kayana bersih pisan. Ceisah langsung nyayagikeun teh haneut jeung sampe kulub anu sesa harita. Hapunten Pak, sagaduh-gaduhna ieu nya punten ieu teh dahaneut keneh. Nuhun keur nolak tiris mah raos pisan geura Pak. Ceuk Ceisah bari tungkul era. Pak Surya kacida kagumna. Sanajan ieu salaki pamajikan miskin, tapi sikepna sopan jeung berehan pisan. Salami nungguan hujan raat, Pak Surya ngawangkong jeung Mang Umar. Didinya Pak Surya terang yen Mang Umar teh jalma anu jujur, rajin jeung boga kanyaho ngeunaan tatanen anu jembar ngan ukur teu boga modal. Sata acan mulang sabab mobilna geus bener dibantuan keluarga sejen, Pak Surya nyarios. Mang Umar, kuring boga lahan perkebunan anu lega di daerah di dieu. Tapi bingung larian jalma anu tiasa dipercaya pikeun ngalakonan eta lahan. Tah. Upami Mang Umar kersa, mangga olah ku amang. Engke modal jeung gaji bulanan ti kuring urang bagi hasil nya mangnya. Mang Umar jeung Ceisah asa ngimpi. Maranehna langsung nyanggupan kalayan rasa syukur anu kacida gedena. Sabulan 2 bulan carita robah. Hasil kebun anu dikelola ku Mang Umar maju pesat. Kusabab Mang Umar digawe kalayan jujur jeung getol.
Pak Surya kacida sugema nepi ka Mang Umar dibere bonus anu gede jeung diwajibkeun nempatan imah dinas anu agreng di deukeut perkebunan. Ayeuna Mang Umar geus teu kudu kuli serab deui. Manehna geus jadi kepercayaan saudagar kota. Pakaian Ceu Isa geus bersih jeung pantes, sanajan tetep biasa henteu sombong. Hiji poe Mang Umar jeung Ceu Isa ameng deui ka kampung Sukamaju bade ngalongok imah lami maranehna sakaligus ngabagikeun beas ka warga miskin di dinya. Pas nuju ngabagikeun beas, katinggal Ceu Odah nuju calik di teras imahna kalayan rarai anu alum. Tetel asalakina di kota katipu dina bisnisna. Imahna geus rek disita ku bank, jeung perhiasanana geus beak dijual pikeun mayar hutang. Ayeuna giliran Ceu Odah anu ngalaman kasusah. Nempo Ceu Isa sumping mawa beas, Ceu Odah ngaliuk era jeung sieun dipoyok balik. Tapi pikiran Ceu Odah salah. Ceu Isa nyampeurkeun kalayan mesem sopan. Ceu Odah, ieu aya sakedik rejeki ti simkuring sareng Kang Umar. Mangga bilih tiasa kagentos kanggo tuang dinten ieu. Ceu Odah langsung curik ngaguguk. Manehna nyepeng leungeunna Ceu Isa bari nyuuh. Ceu Isa, hapunten kuring kapungkur geus jahat pisan ka anjeun. Sok kahina kayaan anjeun, tapi geningnya ayeuna mah mending Ceu Isa teh meuli bager, henteu dendam ka kuring. Ceuk Ceu Odah bari ingseuk-ingseukan. Ceu Isa mangku tatak Ceu Odah. Atuh Ceu ulah dicarioskeun deui nu tos kapayun mah atos we atuh kakungan mah da roda kahirupan mah sok muter ayeuna mah urang silih bantos we nya. Tah ti harita kampung Sukamaju jadi kampung anu tentrem. Taya deui anu silih hina sabab miskin atawa silih pamer sabab beunghar. Tah sakitu wae nya dongeng ala kadarna ti Abah mugia katampi amanatna teh nyaeta ulah pisan urang ngahina kakayaan jalma sejen anu jadi kakurangan sebab urang teu terang iraha roda nasib bakal muter balik. Anu kadua dina carios eta ku kasabaran jeung ku kajujuran teh mangrupa kunci utama anu bakal mawa kabagjaan dina waktu anu pantes. Sabab ai Gusti Allah mah moal sare sarta bakal salawasna nang tayungan jalma-jalma anu sabar. Kah kitu wae nya. Janten sakitu wae carios dongeng ala kadarna ti Abah Cio kangge dinten ayeuna dina judulna teh nyaeta kedah sadrah sanajan dihina ku tatangga. Mugia ieu tiasa janten pepeling jeung urang sadayana. Hatur nuhun ka kawargi sadayana anu tos ngadangukeun ieu dongeng. Abah Cio pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.